sareng simkuring kalaresan ayeuna direncangan ku Pangersa Bapak Guru di Sukabumi Pak Rudi. Alhamdulillah nuju aya naon di dieu teh nuju kumaha tepang di Pangandaran. Ieu urang taros. Waalaikumsalam. Sampai salam simpay katresna Sunda salasna. Ka Bapak kumaha ieu teh nuju dalam rangka naon kaya ayeuna di daerah Pangandaran. Abdi di dieu di Pangandaran teh hareusan nyandak urang di menuju Pasanggiri Festival Tunas Bahasa Indung. Dan ieu teh tingkat provinsi aya 7 mata lomba anu kita sendiri. Terus saya buku, dongeng, sajak, korangan, Sampon, kelas saking kuseur tapi kadang bagi fokuskan buku gitu kan. Acara tahunan duki namanya Pak. Umum kantor tahun 2011 ya. Duki anu ngiring ieu sa Jawa Barat Pak. Umum sa Jawa Barat 27 kota kabupaten kalaresan pangitan Cianjur terus biasa sadayana ngiring. Kumargi pangintan kamari-kamari nuju aya. Kenging kamu sibahan ya Pak. Di Sukabumi Nyalira Bapak nyendak sabaraha peserta ngiringan lomba naon wae gitu. Dongeng ya. Ya. Korangan. Bisa secara Sunda tulisannya. Ada 10 7 mata lomba. Bapak tadi ngiring hadir jak seninya acara tingawitan dugi karengse. Kumaha tadi penampilan para peserta kurang kali? Alhamdulillah ya ngiring bina. Kalinya kanggo tahun ayeuna biasa nama gitu ya upami dina bidang pupuk kumaha abi ninggala di bidang pupuknya nembangkeun pupuk anu biasa nama istri 80% hampir saimbang hari ayeuna mah anu nonjol kan kira janten ayeuna mah nu rame teh justru pameget ya biasa nama pameget teh sekali itu ayeuna mah saimbang teh pameget sarena teh mohon tapangintennya aya perobihan. Alhamdulillah. SD kamari SMP Itu ayeuna alhamdulillah. Kanggo acara ieu kesan-kesana papayuna mungkin gitu. harapan royong nya saterasna aya kantos sabaraha tahun kumargi tingkat SD sareng SMP mah teu lebet ieu provinsi gitu ya janten daerah masing-masing kantos alhamdulillah saya pas sendiri 2 tahun gitu alhamdulillah di kota-kotanya ya deui ayeuna Alhamdulillah. Janten kanggo murang kali sareng para pendidik guru-guru seni oge langkung semangat pengintennya langkung lebih mengenalkan seni-seni nu aya di Jawa Barat gitu nya. Kali banyak budaya festival musik kabupaten kabupaten di provinsi di kabupaten oge teh aya gitu panginten wargi guneman catur sareng Pak Guru di kalaresan wargi gitu ya. Tur nuhun Bapak. Assalamualaikum sampurasun. Hayang kasamaran Jawa upapada pada hormat pada geris ukur jimat sisaku modal kengabalaga rasa anak rengkene jurus itu kawan modal obat kaya Separi
jatran dan najang kaki bisa mampu umbar kaki sangat dibikin mencati karya karek pasang tandon nikah cangkang jauh awakmu pada kau ubrak sungai sengit nah nyeri Di mana penjajah pada maruda lantaran dikiri ku ahli negara yang eta lampah jahat bakal hadapi kalah mudiki ambek-ambekan dasarmu petakut Bengi-bengis adat sudah-sudah dasar